beten geus jero beuseun undangna eueuh salaki sakene ieu didinya aya seueuh deui wanguner heula ka kebon sugan aya atuh kangkung wae mah sampel wae lumayan yang dahar ayun astrasi sakedeung alah gerak deh tidak bisa teuing apa motor anyar ini saha halus kieu kecakan cepat pasti motor kieu nya kumaha sih mikir teh geus sarese gaya lah tuh capek gaya kieu keren motor hayang bukan kieu tapi gawe kieu mah boga motor teh kitu duit di mana kakuan heula teuing aduh saha ya lumayan lah ceu ka pasar rada alus ya kan gaya itu siga orang kota ke kantong kieu ceu bawa mundur lumayan jang ke pasar isuk lumayan geus lapar jero kaduh ngabarengok wae bener datang ka kebon mah sabarejeki geuningan ya kangkung kuat ka lebeut kieu ya nu ngalaan kita nu beuki cuma lumayan ya pake dahar sebulan lumayan saleger keneh nya kamu teh najan loba nu koneng ge anggar we seger da loba nu hejona atuh Bang Baban ieu mah ku bawa ka imah tah ti dieu lumayan udah lega ngalapak cicing ra di dieu jadi heula ieu yang pelesir teh alus kangkung alalus kieu nu ngalaan teh marek ancur be babat kabeh tuh pakai baju gamis siga nu rek kapangawasan wae rura bri-bri gitu rek kebon lah kangkung tuh koklok keun kumaha lah kieu alah kangkung ieu lebat ceu kangkung ieu aduh jang dahar wae mah lumayan alah yang sabulaneun ka tukang mah lumayan parab entog da salaki aing mah siga entog segar gini pagi-pagi mau refreshing mau beli HP dulu punya uang mana ya si mami udah gak ada lagi jam segini pagi-pagi udah gak ada mami oh mami lumayan ya yang jualan lumayan gak boga duit ya ceu kamari geus nipu tukang eta rentenir ngeunah nipu boga duit angangin jang dahar nu ngeunah meuli daging tangkurak anak ra ejrek minta ngejang kuota iPad teh HP na tebeluk teboga dateng ka mana deui cenah lain mantuan kolot ya dengan jang dahar mundur ieu lumayan ye yang jualeun jang dahareun ya rag-rag deui mending meledos itu cairna teh aduh bawa kelemeran penting mah kangkung leubeut ieu lumayan itu ya panen kangkung teh saha ieu teh kangkung teh cenah aduh bae halal dah di dunia ieu mah boga tanah pangeran dari dong pangeran memere yang umat nama lumayan nih heuceu ya panen aya jang jualeun ya kata tangga ya jualan kangkung kararangkung kangkung ini lah heuceu jadi bos kangkung kemana coba kangkung kieu mah alah
lumayan ece menang panen kangkung ece ya panen kangkung yang dahar wae mah lumayan antara pakai parab entol tuh ece pakai dahar nu kieu teh daripada jeung uyah wae jeung cengek aya nu kieu manfaatkeun we lumayan lah barokaloh ya teh salaki unggal poe ka kebon teu neuleuh kita nu kieu gubug-gubug ge cek urang atuh jang dahar resiko tadi bere ngagubug ieu teh balik di kebon teh lumayan kudu aing deui nu banyak teh ripuh aing mah kawin jeung si eta mah keur mah sangsara beuki sangsara banyak diri sangat beli kamera Jarok banget ih. Sama jarok ih. Iu. Si Mami kenaon? Mami. Lagi apa? lumayan pok kalapa gitu nah segar itu bisa naik nah naon maneh gagaroan wae sia anak doraka maneh mah Ay mami, kenaon sih? rek naon lain eta aduh ieu dangdanan masih ganu edan kitu Saya mau pergi pergi ke mana sia teh beli HP. Ih, mami jorok ih. duit jang dahar Nah, mani jorok. goblok ih jang dahar sia teh Para bro, mah itu mah mami teu sih. panset ya domba Ih, duit jang dahar rek beli HP teh pok indung mah dengan dahar nu kieu tuh jang maneh itu dahar itu maneh teh ih mami. teh landong nyari nah, buntu sok Siksa. tegel ku lain geura Sudi ah. bisa naik kalapa teh maneh masih gajalu dat gaya gitu dek ka mana aya maneh neneng Iya biasa beli HP teh ya, mami teh. Uang ada di dek meuli HP nu kumaha HP layar sentuh pokoknya mah. Mah bisa Facebookan. cetan Tah setan sia mah. si teh ngalunya kan jadi kolot teh Ngalunyak mis mah kita mangkat. tak pakai kantong ieu tah mami nimu kantong di itu tadi kantong alus ya Aya boman nih mami. weh ya loba duit nih Tuh, ringso. duit ya kepasan duit tah jeung maneh duit Ya udah ah, mami aku berangkat dulu ya. kan di jalan Biar atunya gak hujan kesarean. Ya udah atuh ah. mami mah ngecekan heula ieu kangkungna Ah, jang ngecek. jualan lumayan koplok kita lebar ya teh koplok Mami lebar banyak nyamuk di situ ih. moal salam heula mana teh salam heula ka mami salam heula kade hati-hati jalana dasar boga budak teh koplok dah oh ieu teh jang dahar di talapung deh lumayan ya yes balik heula menang loba yang jang dahar ka meuje dagang meuje gaji cunguk deh dia yuk uih heureung da Aduh. Ih, pingin cepat-cepat ih. Beli HP-nya. Udah gak tahan pingin bukan WA-an biar punya bebek baru. mangsa lumayan Tolong jamret nih. Tolong jamret. Kekelok itu motor nanti dikukur. Usul wae. Nyuli lagi sampai motor.
Ampun hati. Udah. Oi, ya oi. 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 Itu motor ketinggalan. Itu motor orang ya. Pohon juga itu motor orang teh. Ada pohon deui. Nuhun atuh teh. Ya, orang ini telah. Assalamualaikum. Nuhun. Yo. Ya mereka gabung. Ayo mah kantong lain dibawa, ayo motornya teh dibawa. Kantong lain nah. Aduh, kantong digubung. Dompet itu copet aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di acara Pandawa TV. Acara naon? Acara TV sih. Acara TV. Jangan lupa like and subscribe dan komen. Sabren babaturan orang. Subscribe dan komen klik untuk semuanya. Minta Terima kasih dukungannya. dan minta dukungannya Ya, segitu. untuk kemajuan negeri kita ini dalam hiburan. Yuk. Ya, jangan lupa ya subscribe di bawah sini, subscribe and like and comment. Oke, sip. Makasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tato di dia. Sieun sieu teh tato.